Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Maila Azahra. Ayeuna abdi atos sareng Bu Dewi salah sahiji perawat di salah sahiji rumah sakit di Cimahi. Ibu abdi bade tumaros perkawis profesi ibu salaku perawat di rumah sakit. Nu kahiji pertanyaanna sabaraha lami ibu janten perawat? Ini pasti tahun 2003. Jadi kan ke ayeuna berarti Usia 16 tahun. 16 tahun. Wah. Yang ayeuna 2019. Di ruang sabaraha ibu teh janten perawat? Abdi ayeuna di gedung B lantai 3 ruang kanggo penyakit bedah tes sebelum operasi saran perawatan atas operasi pasien-pasien Naon wae nu dirasakeun ibu pas nembe janten perawat? pas nembe janten perawat pas naonnya seueur di antawisna sisieun ke rumah sakit di sana kami pasien menghadapi pasien kumaha terus ngelakukan tindakan seperti infus atau mensi yang masih sisieun lah gitu tapi kami terus lami-lami masih terus biasa Pernah tuh ngarawat pasien HIV? pasien HIV AIDS kantos Kumaha eta teh jadi kedah hati-hati pisan meureunnya. HIV AIDS sih selaku perawat oge kedah ieu kedah namanya kedah jadi APD itu terang APD teh alat perlindungan diri kalau sama perawat kan kami penyewat HIV itu kan biasa menular tapi untuk menularna maksudnya tina darah gitunya atau tina cairan tubuh lain tapi kami biasa gitu sih serius Selanjutnya suka duka janten perawat teh naon? janten perawat sukana biasa merawat pasien biasa ngebantos pasien janten namanya saderek penyetennya janten perawat bertemu kepenasaran orang gitu duka nama kami misalnya pasien anu dirawat ku urang teh fokus atau perawatannya berhasil misalnya fokus atau kami sukana misalnya pasien anu dirawat ku urang biasa damang sembuh biasa pulang ka bumi. Amun di rumah sakit teh sok aya kejadian anu aneh teh. Kejadian Kejadian anu di luar nalar. Ayah jurik. Anu seueur sih nu nyarios aya naon-naon gitu nya tapi nu dialami ku ibu acan kantos mun cariosan ti sanes nungkus gitu mun di kantos naon-naon gitu tapi ibu mah acan kantos tindakan itulah nah Tempat ini ada semut. Sakitu di abdi hatur nuhun kana waktosna. Hatur nuhun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.